Kalawan ngucap alhamdulillah wa syukurillah kahadrat ilahi robbi dunia dinten ieu urang sareat tiasa riungu bulung deui kalawan mawa kasalamatan serta jero syukur kadat anjeunna. Samoga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang ieu ditampi kalawan karidoanana serta dibalas kalawan pembalasan luluh sampurna tibatan amal perbuatan urang sareat nu balukarna husnul khotimah. Para saderek, nu ayeuna nembe tanggal 5 bulan Muharram. Anu geus diterangkeun memeh ahad kamari, nu kamari mah kuring teu bisa ngiring carios berhubung awakna teu mampu atawa teu kuat. Sakusa urang ayeuna nya ngarepan hiji taun anu baru atau anu anyar. Nomor kahiji urang nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci yen umur urang ayeuna bisa ngalaman kana 2 abad. Kahiji abad tahun 14, nomor kadua ayeuna urang rek ngincak kana abad ke-15. Nyata urang geus ngincak nya tanggal Muharram tanggal 5 anu termasuk abad ke-15. Sakusa urang ayeuna geus dipasihan nikmat ku Gusti Nu Maha Suci, hirup urang ditepikeun kana abad ke-15 sajan karek sabaraha poe, ieu teh satu kamurah asihan Allah nu ditibakeun ka dieu urang sarea. Nu patut urang kudu syukuran kana eta nikmat. Peupeurieun urang dina abad-abad anu geus kaliwat, nyaeta abad ke-14 yen lolobana hirup urang teh dipake doraka, dipake poho, dipake gaplah, atau paling sakurang-kurangna mubadir. Sabab-sabab urang mubadirkeun kana umur urang, kana harta banda urang dina abad ke-14, pokona saburang kurang kayakinan. Usap urang kurang kayakinan dina iman, sehingga hirup urang loba cilakana di jero pandangan Allah tibatan bagjana. Nu diterangkeun ku ahli kamah maqoda kasaiun mislul wahmi. Henteu aya nu leuwih diturut ku jelema tibatan sangka-sangka jeung kira-kirana. Tapangna jelema ayeuna nurutkeun kana wahamna sabab di jelema eueuh yakin. Sabab ayeuna yakin naonna sagala anu disangka ku hatena eta jadi turut taatan ku manehanana. Bari akibatna eta kabeh ge batak cilaka atawa matak bahaya bawa lahir atau batin. Naon sababna urang ayeuna hirup ngan jadi jalma susah, jalma prihatin, loba kakurang daya deui iwati urang nurut kana waham. Karena hiji pengertian teu aya buktina, karena hiji pengertian teu aya landasanana. Nyata kira-kira diwang-wang, dibabade, diwawaas ku hiji perkara nu moal aya buktina. Tah balukarna teh nya kieu yeuh. Loba susah, loba bingung, capek, prihatin jeung kajabana. Tapi lamun urang geus nurutkeun kana ilmu yakin berupa Al-Qur'an, moal kejadian di jelema loba bingung, loba prihatin, loba susah moal. Tabari geus dibacakeun ayatna fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jeung minang orek ku diri-diri diceritakeun ka aranjeun, kunaon atuh aranjeun make hirup susah? Kunaon hirup aranjeun make kudu prihatin? Dan aya hiji perkara anu nyusahkeun jeung mimpihatin ka diri iwati sawab kabodohanna. Lamun dia mah geus yakin, nurutkeun ilmu yakin, tangtu ngabogaan iman yakin. Tiap iman yakin, tangtu baris ngabogaan iman anu yakin. Lamun geus ngabogaan ilmu anu yakin mah naon nu matak susah? Nu matak susah kabeh ge. Matak si kuring pribadi
teu kahardi eta jelema make kudu susah. Teu kahati jelema make kudu hayang beunghar. Abdi mah puan susah, kunaon susah teh. Tah eta teh entong make jeung teu kaharti. Datangna ka susah sabab urang nurutkeun kana kira-kira. Kana ilmu kira-kira diwawaas dia bade. Tapi lamun urang nurutkeun ilmu yakin, nganaon susah kira saheun. Kaya. Da kabeh geus dibalikeun kana Rabbil alamin tauhidur rububiyah. Lamun geus balik ka tauhidur rububiyah, da kabeh ge karinya. Siga jelema geuring jeung cager. Jelema cager teu kudu bunga. Jelema geuring teu kudu susah. Da ukur nyaksi. Kuring cager lain cager kuring pribadi, aya nu nyagerkeun. Kuring geuring lain geuring pribadi, tapi aya nu ngageringkeun. Kaduanana mah bisa ditolak. Da kabeh ge takdir ilahi. Jeung urang sing yakin tiap cager jeung geuring kabeh ge aya hikmat ilahiyah anu alus pikeun urang. Ngan urang salah narimana. Tak usah salah panarimaan teh leungitna ilmu yakin. Leungitna iman anu yakin. Lamun semoga iman ilmu yakin kali narima. Amadi jam jaga dahar geuna aya negeri nya da kieu makhluk mah. Kali nya nyakeun ngumpul. Naon sababna? Di kana ku sarea. Tangan jelema anu tukang ragu-ragu make teu susah. Da eueuh atuh. Susah wae kabeh ge. Nu beunghar susah. Menak susah. Kabeh susah wae. Tak kabeh kasusah teh kapirahatin kan langsa akibat diri urang encan bener ngeusian kalimah la ilaha illallah. Aing sebenarnya mah ngeusianana. Nah naon teh kausahaeun. Kuring geuring lila ayeuna. Barudak ngambek cing atuh kan ka dokter moal cenah. Nah, da ngeunahkeun geuring tibatan cageus. Naon sababna? Nu tak ngeunahkeun geuring tibatan cager. Ieu teh da cager mah leuwih loba dorakana tibatan geuringna. Jeung kumaha jalma geuring maksa hayang cager, da mah bisa ngarobah kana hiji pasti ti pangeran. Mudak meunah kana geuring we. Tibatan cager. Boh kuring boh dibatur, ku cager teh leuwih loba dorakana tibatan eingna. Tak usah aya leuwih loba dorakana kasusahna jeung kapilahna ge bari leuwih loba. Kana langsana bari leuwih loba. Katapena bari leuwih loba. Nu matak ayeuna lamun sarea hayang bisa aya perubahan. Dina abad ke-15 ieu. Abad ke-15 satu abad anu menta perubahan besar ka manusia. Tapi segala perubahan anu terjadi di manusia tadi kabeh ge pakulun muyasarun bi amali. Pakulun muyasarun bi amali itu kadis. Jelema untung muyasarun bi amali. Jelema rugi muyasarun bi amali. Nah urang ayeuna bari meunang pangampura tanyakeun lobat-lobat kalopol. Nah urang bari meunang piturung eta meunang siksa tanyakeun kana amal urang. Sab kana neraka jeung sawarga cek hadis pakulun muyasarun bi amali. Lindukna urang nurut ka setan nurut ka Allah. Lamun urang ayeuna ngan nurut ka setan moal salah teh. Cek janji pangeran bari jadi jelema cilaka. Malah geus ngadawukeun di Al-Qur'an wa ani ibuduni hadza siratal mustaqim. Anu bener teh nu salamet jelema nurut perintah Allah. Nu cilaka teh jelema nurut perintah setan. Tasarea teh ye. Ayeuna urang kudu nanya ka diri urang pribadi.
Itu mirip di mana? Nah, orang pemilikan debaga antara cilaka. Tak ada TKB, kudu dibalikin karena pakulun muyasarun diamali. Betul resep teh loba teh poho, doraka, cacik patokan mah, tetap pakulun muyasarun diamali. Jadi pemilikan orang teh kudu cilaka. Dina abad ke-15 ieu teh. Mangkani kuring minang dicaritakeun Lailatul Qadar teh hiji peutingan nurunkeun sagala papastian dina taun nu baris datang pikeun satauneun. Disarankeun ka 4 malaikat besar. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. 4 malaikat besar ieu dipasahan ku Gusti Nu Maha Suci papastian pikeun satauneun baris datang. Dikeunakeunana nya ti ayeuna ieu tah. Dek dikeunakeunna ti miti bulan Muharram. Bulan Muharram ieu teh jelema jeung satulina sataun baris datang baris ngananapan sagala hukuman amal perbuatan urang nu dilakonkeun nya waktu nu sakaliwat. Ayeuna urang tahun 80 atau tahun 400 lamun hijrah tak atuh hisab heulanan hitung ka diri urang rumah salah rumah bener keur nalikana salah na urang geus ditolatan atau henteu lamun urang keur bener na geus syukuran atau henteu eta kabeh kudu dibarikeun sab urang ayeuna teh ayeuna jelema teh ya seperti ayeuna kejadian di mana daerah Bogor malah ku Menteri Perikanan diumumkeun di Jawa Barat pada umumna ulah waka ribut-ribut ngadahar lauk cai. Sab ayeuna di lauk cai teh aya hiji panyakit racun anu bahaya. Seperti kejadian di daerah Bogor. Di daerah Bogor mah ayeuna geus mulai. Lamun eta balong eusina kira-kira 1 ton dengan sekaligus paeh kabeh. Sabaraha geus eta balong paeh geus. Talamun jelema milu ngadahar kana eta laukna, nu milu ngadahar baris paeh teh. Sabnya dieusi panyakit. Teu sakurang-kurangna meureunnan lamun urang bawa balong atau bawa lauk aya kemungkinan malaku lauk cai teh. Soalnya diamat-amati ku pemerintah yang dina lauk cai di Jawa Baratna geus timu panyakit anu sangat berbahaya mun didahar ku manusia. Bae eta teh meureunnan. Anu teu boga balong kumaha atuh urang meuli lauk? Jeung nu bawa balong kumaha urang ngajual? Pan geus pikasusahkeun. Tak mungkin ka masa kedeung deui pamarentah baris ngayakeun drop memberikan penerangan ke tiap kampung tanah-tanah lauk cai nu bahaya. Nyata di antarana lamun kabeulina ku urang lauk teh siga bodeg bibirna sumubareureum kabeulina sisi teh kusut eta dia lauk geus aya penyakit. Geus bahaya di dahar ku manusia. Ka ayeuna teh di daerah Bogor mah lain ukur 2 kilo balong, ratusan balong anu geus paeh laukna teu bisa dijual. Da nu meulieun oge deui. Batas satu adab. Atahi siksa. Siksa teh permulaanana rupa-rupa dina dahareunana, dina kurang caina, dihamakeun pertanyaanana bermacam-macam. Ieu teh kabeh akibat fa ahlaknahum bidzunubihim. Akibat dina dosa urang pribadi. Tanu matak ayeuna urangnya tahun 400 hiji
tahun 1401 ayeuna nya hareup kana abad ke-15 naon pinasibun urang teh ieu tatanyakeun we kalakuan urang nya tahun anu tukang lamun urang teu meunang kamurah asian kurnia pangeran tetela urang saha teh siksaeun kunaon siksaanana nya moal tamat macam-macam sakarsana da pangeran mah kabeh kawasa nyalametkeun jeung kawasa nyiksa sarta kabeh oge bisa dijieun siksa timiti angin cai hujan jeung sababana ta ayeuna ieu teh akibat maqadaka sayun mislu wahmi saurang ayeuna eueuh nu diturut nu palieu teh iwati sangka-sangka urang pribadi perkiraan urang pribadi anu teu make ilmu yakin itu cilaka ye itu ye nyin persediaan bisi tak akibat ieu ye nu matak ayeuna sarea lamun hayang salamet dina bahaya nu bais datang supaya urang sahara halal hijrah minahkeun kalakuan minahkeun patekadan minahkeun amal perbuatan urang tina salah kana bener ta urang dina alam geus kaliwat teh iman urang teh loba salah loba kurang kusabaina urang nyicingan dina tahun baru wah hadis diparentahkeun jadidu imanakum bahawilah iman kamu sekalian ulah make iman anu kaluar tina wahmu ulah make iman anu kaluar tina syak ulah make iman anu kaluar tina don kabeh salah tapi urang kudu make kapercayaan anu kaluar tina ilmu yakin berupa Al-Qur'an jeung hadis Nabi lamun urang ayeuna geus bisa membaharui iman urang tina asal iman anu waham iman anu don iman anu syak berpindah urang kana iman ilmu yakin supaya bisa ngabuahkeun anu yakin iman ilmu yakin bae ngalatangkeun iman anu yakin iman anu yakin teh akibat di mana akibat tina ilmu yakin ilmu yakin teh naon as nabi eta sebenarnya ilmu yakin ta urang teh ulah nurutkeun hiji perkara nu kaluar tina ajaran Al-Qur'an atau tina ajaran hadis Nabi. Lamun urang ayeuna timbul tina rasa curiga, timbul tina rasa was-was, timbul tina rasa sieun, tangtu urang mah bisa make ngagunakeun ilmu yakin. Tetep make waham deui, make don deui, make syak deui. Sedang ku hadis diparentah da ma yuribuka wa ilama yuribu. Sagala pahaman, sagala cita-cita anu aya di jero karaguan kudu ditinggalkeun. Cokot ku maneh ilmu yakin jeung cokot ku maneh anu yakin. Supaya maneh bener papangih jeung pala khaufun alaihim walahum yahzanun. Moal mah aya kasieun. Moal aya kana langsa. Moal aya kapihatin. Cekuringna naon atuh madak ngajadi menhatinin ka urang. Naon madak ngajusahkeun cing. Da rata-rata nama. Nu jadi kasusah, kacapek, karipuh teh sok sieun teu mangli barang makan. Keur isuk, keur pagetok, keur bulan hareup, keur taun hareup. Tanu ripuh teh. Nya zakon urang ka hajeung nyareat. Tah ulah kayakinan kawaku nyareat. Syariat jeung yakin lain. Syariat nyukupkeun ikhtiar nu make ilmu. Keyakinan akibat daripada ilmu yakin. Kepercayaan kabeh kudu make lanasan Quran. Kudu make lanasan hadis. Cek Quran la yusibana illa ma kataballahu lana.
wa maulana paya tawakkalmu wa 'alallahi paya tawakkalul mukminun. Henteu anu keuna ka maneh naon da oge hiji perkara angin hiji perkara nu leuwih teh dipasti ku pangeran. Geus aya titis tulis teh ajalina kurang teh ari umpam sadirina geus aya teh kabeh. Moal ngurangan moal ngalewihan. Ngan jalan aya dua perkara. Kahiji aya pasti nu teu beh dituna geus mah bisa dirobah. Siga Abu Jahal, siga Abu Lahab, siga Fir'aun, eta mah geus dituna. Moal bisa ditawar deui bari jadi ahli neraka. Talolobana mah dina pasti teh kabeh ditergantungkeun ku Gusti Nu Maha Suci kana kahayang urang pribadi, kana amal perbuatan urang pribadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lumatak geus minang diterangkeun. Waktuna Gusti Nu Maha Suci ngasupkeun roh kana raga manusia di umur 4 bulan. Bari miwarang Gusti Nu Maha Suci ka malaikat muwakkal tuliskeun ku maneh 4 perkara. Kahiji aya umurna sabaraha tahun cenah Gusti teh kumaha kami eta mah sapoe satahun 100 tahun mah tuliskeun ku maneh rezekina aya eta rezekina sabaraha hajina teh kumaha kami tuliskeun ku maneh bagjana jeung cilakana kumaha cilaka jeung bagja kumaha kami tah eta teh pangakumaha kami teh rek ditingali ku Gusti Nu Maha Suci kumaha kayakinan jeung amal perbuatanana. Inna ana ma'adoni abdibi. Sanyanya kami kumaha cek kayakinan manehanana. Mun manehna boga kayakinan anu pasti ngeukeun ilmu yakin. Baris untung. Diuntungkeun ku pangeran. Lamun manehna boga keyakinan sieun rugi, baris dirugikeun. Paling teu rugi capai mah kudu. Cek jelema sieun sesah tu kalau anu teh usaha mah. Tak memeh sieun susah teh, respek susahna teh. Memeh datang susah, susahna teh respek. Memeh datang capek, capekna teh respek. Sanajan teu jeung pas digawe akalna mah pikiranna geus ripuh. Gulang jentul mikir-mikir pigaweun. Mikir-mikir pi usahaeun. Kanu mata disebutkeun idah khofa sayan pasai gola bahu. Di mana-mana yang mikasieun hiji perkara, maka eta perkara dipikasieun teh baris datang ka maneh. Tada urang entong kitu. Nu geus minang diajarkeun agama Islam teh cukup campurna keur nartibkeun diri. Jasad urang kudu narima dina ikhtiar nu make ilmu sing nepi ka jadi kasab. Hiji tah. Tapi si ati mah kudu tumarima ka pasti. Cek ati mah saja urang dagang tani kitu ye ge da. Kabeh ye maluh ti pastina. Urang ayeuna dagang, urang ayeuna tani. Reudeuh ayeuna nuju nyawa, malah geus gede pare, malah geus koneng. Lamun pastina ayeuna dihakan kungkang pan teu kabagian tah. Kamu dihakan urang pan teu bagian. Tapi lamun urang ayeuna geus disadiakeun dina ati. Ah da ieu mah syariat. Ukur narima dina ikhtiar jeung kasab nu make ilmu. Da cek ati mah kumaha pasti. Ayeuna pasti na kieu tukeun bae na. Sapira kadar atuh urang. Tanagana ti pangeran, sawahna ti pangeran, hujana ti pangeran, bihina ti pangeran, urang mah teu milu ngajadi-jadikeun acan. Nah make kudu susah. Kumaha atuh kual barang tenda. Nama ke kumaha ka urang. Nah, lamun Gusti Nu Maha Suci nyieun urang teu disadiakeun ke parabna padahal urang aya keneh dolim pangeranna. Tapi dolim teh mustahil di pangeran. Sakali diwangi teu aya nu leuwih koret tibatan jelema.
Tapi sakoret-koret da jelema nu koret lamun nitah digawe ka hiji jelema atawa 10 jelema memeh pok genitah geus sadia buruhna geus sadia keur daharna geus sadia keur ngopina ceuk nu ngopet tah pangeran mah tapi ka kubur ka Nabi Musa jika pangeran akibat tina hubud dunya. Naon sababna matak ayeuna dua bagian aya ajengan ulama usu jeung ulama ul akhirah itu akibat tina hubud dunya. Nah nu matak ayeuna lamun urang mau jadi kiai atau dari santri geus kaentepan panyakit hubud dunya didinya baris linyok baris bohong baris tinggalkeun bener baris tinggalkeun hak baris kejem jeung manusia wanis mitnah ka manusia akibat didinya tah tina hubud dunya mangkane kita karesep sarea panyakit ieu teh ta ayeuna urang ngaraji hayang naon hayang bener. Naon disebutkeun bener teh? Disebutkeun bener teh hayang bisa nepi ka pangeran. Lamun ayeuna hate urang nineung melang kana hubud dunya bisa nepi moal. Moal bisa. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Nyata geus datang maraneh ka kami. Furada nyerangan kama khalaqnakum Puroda nyerangan kama khalaqnakum awwala marrah seperti waktu didamel kami ka maneh kabeh mimitina urang barang gubrak didamel biji teh beudeng indungna kapan teh make naon-naon teu moal naon-naon tapi sabab urang hirup dipasihan ku pangeran jeung kahirupanana eta make boga sawah eta make boga kebon eta make boga baju padahal teh moal naon dan matak bae teh kudu didongengkeun datang anemer 10 jelema kana mobil 2 aya keur biasa ka tukang mah datang deh gumira jatnika kadeleuna teh seuri bang ayeuna datang teh ngararuyung yang kunaon dila sabada dasari nya eta teh kana itaros manunguna teh kumaha nuju abdi teh kasasahan kumaha sasah teh ieu teh batur teh cenah kulan gaduh anemer teh 10 jami nya kira-kira 20 juta mah cenah modal teh di sarea teh ayeuna ruga tak usah beruga ayeuna saya pada susah rugi atuh rek nanya kaungan kana bumi gaduh sawah aya mobil aya nah naon rugina bae teh barang biji teh beuteung indung teu mau naon-naon ayeuna imah aya baju aya sawah aya naon rugina sing ngahulang mah mun dipikir reres depan kaos nu gelo mun bareto atuh moal duit 10 juta 20 juta ayeuna eueuh bener aya batur teh moal naon masih kana boga imah mah boga kebon atuh namana rugina modalna nyawa aya keneh jasadna aya keneh sawahna lega atawa boga imah boga mari tambah ku panganangan eme doma nah di mana rugi jelema kieu aya ngomong nya da kulan siga nu gelo urang nya urang mah urang dahar cenah kuan di dieu pada teu dahar naon cager teh hari teh ulah siga nu gelo cenah kalau dia terumbak mobil, maka dasi setelan engnya takkan kasusah era. Bapak matara tentang susah kue yang anak ini. Tanyakan tak apa majikan, kau baturan can pernah nyaritakan susah. Kenapa kau jadi susah atuh? Sok wae geus bukan geus ngadenge. Babaturan ya loba. Ya susah kunaon? Pernah can. But era jelema-jelema gede boga akanya teh susah. Jika jelema teu boga pangeran, mun teu boga pangeran susah. Tamun ieu mah nya bener kudu susah, kudu masih susah ieu mah ieu.
kuring teger kalengitan hiji barang nyata sugema jatnika ti isteli herang mata tak leungit enak teh. Eta mah bener modal ti baheula. Waktu kuring keur di alam arwah, keur riung mungkulung jeung dat nu agung, ieu da teu susah teu bingung. Jatnika nu aya. Ayeuna gublag ka alam dunya, jatnika rasa teh eueuh. Bener ieu mah ditiangan tah. Nah kunaon jadi kieu ye? Loba kariweuh, loba kabingbang, sing goreng teh bisa balik ka lembur. Teu bisa balik ka lemur, teu bisa riung mungkulung jeung nu agung. Mun geus balik ka nya mah nu leungit teh daratan deui. Ai urang ayeuna sareng kitu tah. Wah, eta hayang tingkat nikah siga batur. Hayang tingkat nikah siga batur. Ai pek urang rek neangan ka jat nikahan ka sukumaan, patangan salah hitungan. Mun loba duit mah jat nikah. Mun lega sawah mah jat nikah. Mun gua kebon jeruk mah 1000 jat nikah. Kadinya jadina teh. Atuh rek di mana bisa jat nikah? Ayeuna rek nyalinungan tukang bingung. Kadadunya mah kaya bingung atuh. Da moal bisa wujud dunya lamun lain ku jelema. Eta beka jadi tibalik perasaan urang bakat ku bodona ye, kurang pamikiran. Di mana tuh kalau abdi lamun teu dagang teu tani, ya atuh pikiran ku sarea. Nah urang boga kebon boga sawah teh, ladang. Nah urang boga kebon boga sawah teh, jadi hirup urang ladang kebon, ladang sawah, ladang dagang, ladang buburu. Atau urang jadi kaum buruh, bisa dagang, bisa tani, ladang hirup. Dapat pikiran ku sarea. Tak urang teh bisa dagang, bisa tani, ladang hirup. Sanu male hirup? Pangeran. Sanu male tanah? Pangeran. Sanu ngadijian? Pangeran. Nah atuh urang ayeuna maka boga pikiran mun abdi teu dagang mah tupan kumaha pae. Pan kayanya ada dina teh. Nepi ka jadi tibalik tah. Pamikirna manusia. Bakat ku bodona. Nu matak patut jelema saharusah baringung. Tah sagala kasusah nu ayeuna keur ka sorang, kahareup mah leuwih gede. Sabdi ayeuna keneh geus dipukut. Beuki dilatih beuki loba beuki gede. Ditamani ku kasusah anak. Ditamani ku kasusah indung, ku pamajikan, ku tatangga atuh beuki numpuk. Dai jampe hirup mah teu gampang teh. Naon mah susah ku anak ku majikan, bae ku aing teu mau anak naon hirup. Atuh anak urang enak ku jadi pikiran teuing. Dalain hirup ieun urang ling lain meunang urang. Pihak ada anak titipan. Bet ayeuna nu nitipkeun teh jeung bakalna atuh piraku. Nu matak gampang lamun urang bener. Ayeuna mah harap ka para sadaya. Nu matak ayeuna perhitungan tahun teh. Kumaha jalanna disebutna teh hijrah. Tahun 1400 hiji hijrah Nabi. Tanu disohorkeun teh bet hijrahna. Sabab hijrah pisan ieu anu baris mawa kamuliaan, kahormatan, kemenangan, kajayaan. Abad ke-15 ieu urang kudu bisa mamalikeun kajayaan Islam di wadan urang pribadi. Kajayaan Islam di masyarakat. Kajayaan Islam di negara. Nu matak ayeuna nu jadi perhitungan urang mah kaum muslimin nu dibawa teh hijrahna. Lain yusra kanjeng Nabi ti miti lahir. Lain di miti nubuah. Tapi bet sangeusna hijrah. Sab hijrah tadi nu dibawa ku junjungan urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji langkah jeung gerak anu bener-bener membawa kejayaan ka manusia. Tasarea teh ayeuna teh kudu mikirkeun hijrah. Tiap-tiap hijrah artina pindah. Tiap-tiap nu pindah boh pindah badan,
Aina di urang tilmur ka dieu ye hijrah ngaran. Tiap-tiap anu hijrah sok aya lakon leumpang. Hijrah urang Palembangan aya papangihan. Mangih naon tadi di jalan teh? Menjo naon tadi di jalan teh? Ngadenge naon tadi di jalan teh? Ta ayeuna sarea teh kudu hijrah. Hijrah di mana? Ari baya tong mah ati teh mareukit teh boga duit, hayang boga duit. Kayaknya mareukit ati teh ayeuna mentong kayaknya. Mareukit ati teh bet jauh ti Gusti. Hayang bisa balik deui ka Gusti. Takku dipindahkeun ka hayang urang teh kitu. Disebutna himmatul aliyah. Kamauan anu luhur. Wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuan dengan hiji we. Hayang bisa mulih ka jati, mulang ka asalna. Da bae eta ge urang detik Gusti Nu Maha Suci, medar ti kudrat iradat. Balik ke hayang kadinya. Ta poporose teh sae teh kadinya. Tak usah ayeuna urang rek hijrah. Tina alam gelap gulita nu geus sakieu rarengedna. Gerapek urang ayeuna mata geus ambil lolong. Ceuli geus ambil torek. Awak geus lesu. Coba hijrah buru-buru. Nyata hijrah kamauan. Pamangkanat hijratuhu ilallah wa rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Pamangkat hijratuhu ila dunyan, musibuha. Sajelema nu hayang pindah tina alam akwan, tina alam dunya ka alam kapangeranan. Tina alam mulki kana alam malakut. Ti alam malakut ka alam jabarut ka alam kapangeranan. Ta eta teh syaratna lamun urang hayang pindah kadinya jeung hayang gara tepi kadinya. Ati urang kudu diajar ngagilincing. Ngagilincing kumaha? Diajar ngagilincing ludeung nyorangan. Cukup laridu. Sabda mu urang laridu, loba nu milu moal indit. Kaya payar halu ila adotil qudsiya wa maka balum bisahwati. Rek kumaha maneh bisa indit pindah ka pangeran, bari mana aya dibeungkeut ku sahwat jeung nafsu sakitu loba jeung gedeuna. Jadi moal jadi atuh. Ulah koji tu muna puloda kama khalaqnakum awalaman roh. Kudu man atallah biqalbin salim. Kudu mawa ati anu salamet. Kumaha lamun ati mareukit kana duit moal nepi. Kumaha lamun jelema berat kudunya moal nepi. Kumaha lamun berat ku seubeul nyatu ngeunah dahar moal nepi. Kabeh kudu bebas syahwat kurang daripada segala iketan nafsul amarah. Sing nangtung ya qadji tumuna puroda kama khalaqnakum awal marrah. Ta pamikiran kuring pribadi ayeuna sadeknya dia tahun-tahun ieu ieu teh nah bener janji pangaran anu bohong atau urang nu janji palsu. Tak keur kuring sorangan jelek. Nah, saat ai urang lah mau minta dan ditulungan, bener urang teh mukmin teu. Atamun bener urang mukmin, coba orang papai mukmin urang. Cek mukmin urang da kapan geus janji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sanyanyana salat abdi, segala kalakuan hade abdi, paeh jeung hirup abdi kabeh keur nurutkeun parentah Gusti. Kitu janji teh. Lamun janji urang ieu disalahi, mangka Nabi ngadawuhkeun mana qasa qaumun al-ahda illa salatu alaihim aduh. Moal aya jelema nu ngarobah kana janjina angin baris dianiaya ku musuhna. Patut urang aya dianiaya ku setan. Patut urang dianiaya ku jelema kufur, dibingungkeun, dijusahkeun. Da urang nu menyahi janji. Pada lamun janji urang dicumponan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Da moal sedaya pangeran mah
Aupu biahdi upi biahdikum. Cumponan perintah kami, tangtu kami baris nyumponan ka hayang maneh. Cumponan janji maneh, tangtu kami baris nyumponan janji ka maneh. Tah janji ieu nu bohong. Nu khianat tah. Nu mata hirup urang moal waluya. Sapanjang urang ngabohong. Sapanjang janji urang dihianati. Atuh urang boro-boro daek tobat, da rumasa dosa ge geus henteu. Tak urang ayeuna geus rumasa dosa, ngomong di payungan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Boro-boro ditobatan rumasa ge salah henteu. Nu matak patut urang sarea siga kieu. Gerak ke sadek. Abad ke-15 ieu. Satu abad paling prihatin pikeun jelema nu salah. Abad ke-15 ieu paling jaya jeung ungu pikeun jelema nu bae leuneur. Entong bingbang, entong hariwang, entong keung. Asa bener disitulah pertulungan Allah baris ngabarengan. Nu tadi ge di riwayat perang Ahzab sakitu tah. Lain bae jama-jama nu siap sadia rek ngagempur nu baris unggul malah sakawin rek nempuh nagara Madinah ngepung Nabi Muhammad maena sorangan anu meunang bahaya saengga datangan hiji angin anu tiris nu luar biasa anu akhirna eta si jelema-jelema kabeh jadi panyakit anu lain lumayan urang ayeuna hijau ngajankeun bener teuneung ludeung taya ka keung ilang bingbang jeung hariwang leungit ingis jeung bisi percaya asa urang bener Allah baris nulungan dina sakala bidang boh suah hirup boh suah kahirupan di mana wae coba bulitkeun tak kitu atuh da urang mah sok biasana atuh ngeprek jangjang bodas jawer teh memeh pak geus hariwang dan matak minang diajarkeun pokok pangka dina agama kudu berani naon lain berani ngamuduh batur lain berani nganiaya batur lain berani mitnah batur lain berani maehan batur wani nindak diri urang pribadi ayeuna sahwat urang hayang migawe haram wani ditindak sok sia moal poe moal digugu najan sia kumaha wae oge pamajikan urang nya kitu keneh anak urang ieu moal digugu kabeh ye tah da jelema teh ai maehan batur mah wani ngahukum salah batur mah gampang tapi jelema nindak dina pribadi mah ngayungkung jarang nu bisa teh nindak diri urang pribadi ku diri urang pribadi nalikana syahwatul bahimah jeung hawa nafsi hayang salah sok sia kokeakan oge moal digugu tah coba bani kitu ayeuna sampai urang sing yakin moal bisa urang ngeun kabaranna sabegitu lamun urang encan ngabogaan tauhid iman anu tauhid keun bae sakeu mah biasana ujian yeuh aduh sangko si nafsu teungeunah si sahabat teungeunah keun hayang nyabarkeun maneh di mana tak ieu teh sadaya ge sadaya nu panghesena teh ieu mempunyai satu keberanian diri untuk menindak diri kita sendiri ai nindak batur mah komo model ki wani sadaya warani pisan wani maehan wani dipaehan asa kalupa geus tapi jarang jelema nu wani nindak kana dina pribadi nalikana salah nalikana hayang salah nalikana embung bener ditindak ku pribadi sehingga malah ta eta mah diterangkeun ku sabagian hadis lamun jelema geus bisa nindak dirina pribadi ka dirina pribadi tangket teh cenah baris dihijikeun jeung Nabi Yusuf asupna ka sawarga teh sabab Nabi Yusuf anu ninggal di nama ubariun nafsi innan nafsa la amaratum bisu imamna teh saku jelema nu bisa merangan nafsuna baris
ngabogaan imam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf teh heula nyekel bandara sakabeh jelema anu sarua martabatna kitu baris ngikuti si balakangna Nabi Yusuf. Tak kabeh ge ulah boga sangka yen urang kalakuan kitu teu ngabogaan bandara. Di mana wae jelema betahna didinya baris ngabogaan bandara. Seperti ayeuna Firaun. Firaun teh golongan jelema takabur. Nyekel bandara kitu. Dipanggil, "Hai Firaun ka dieu." Datang. Kajot ya Rabbi. Sok indit paneh kana neraka. Saku jelema ahlu Jawabiroh milu satu kangen bandara Firaun. Firaun teh hiji raja nu paling goreng ka pangeran. Paling takabur ka pangeran. Saku raja-raja jeung jelema anu sarua takaburna baris ngeungkeui ngalit kana neraka di satu kangen bandara Firaun. Sakabeh alat-alat negara tidak bakti jeung taat ka pangeran. Malah tukang ngawujuk kana salah. Iwati Patihaman. Patihaman teh hiji perdana menteri Raja Firaun. Anu tukang ngahalang, Firaun minang rek taluk. Tapi jab dihalang ayeuna ku si Patihaman. Era bisna urang pangkat raja jeung kawasa serta gagah perkosa kudu tut ka Musa keheula urang ikhtiaran. Ta eta teh jelema kitu engke teh bari isa banerakeun jeung bandara Patihaman. Sakur mimilu kadinya teh nu matak sarea naon basa kalakuan urang engke baris yauma yasduna astata. Jelema teh bari sakolompokna sagolonganana kumaha kalakuan keur waktu aya di alam dunya. Tanu matak ayeuna diulangi sakali deui supaya ulang dina abad ke-15 ieu teh bener-bener jadidu imanakum. Iman urang anu geus sarurem teh ieu. Ayeuna urang iman teh keur surem. Rajin iman ngan ka pangeran. Henteu kana rukun iman anu genep. Taina teh sarek. Ahli kepercayaan maena teh. Kulmunya digemorkeun percaya ka pangeran teh. Hebat teh. Dina surat kabar, dina radio, dina TV. Saban minggu kukuring diulangi deui. Neangan jelema ti miti Nabi Adam nepi ka iblis nu kufur ka Allah hese jelemana malaya. Tapi lolobana jelema kufur teh sabab kufur ka Nabi. Si iblis pana disebut iblis lanatullah sabab kufur ka Nabi Adam. Si Abu Jahal, si Abu Lahab sabab kufur ka Nabi Muhammad. Si Numrud sabab kufur ka Nabi Ibrahim. Ieu teh kabeh ge akibatna teh sabab kufurna ka Rasul. Lain sabab kufur ka Allah. Moal aya jelema dunya ieu anu make kufur ka pangeran. Sanajan ayeuna kabeh majusi nyembahna kana sieun teh nyebutna teh pangeran teh. Ta ayeuna teh kulmunya digemorkeun percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aika Muhammad, aika malaikat, aika kana poe kiamah, aika kana pawasan jeung goreng, kana Quran jeung genep rukun iman teh. Ta urang ayeuna supaya dibaharui. Iman dengan ulah ka pangeran wungkul. Tapi papai. Nepi ka genep rukun iman supaya kabeh diisi. Karek udang sampurna lamun urang geus bisa nyampurnakeun rukun iman anu genep. Bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Tapi ka malaikatna, kana kitabna Al-Qur'an, ka rusulna, kana poe kiamah, kana papasan hade jeung goreng. Genep rukun iman teh. Tah sahara ayeuna baru. Loba oge ajengan deui. Nu tukang tableg-tableg ngan ku satinga we. Sing iman ka pangeran. Teu ditamahan iman ka malaikat. Teu ditamahan iman ka rasul. Teu ditamahan iman kana kitab.
Teu ditamahan iman kana poe kieu mah. Teu ditamahan ku iman ka apa sae jeung goreng. Iman ka Allah we ka kabeh. Lumatak ayeuna boh para ajengan. Dina memberikan penerangan supaya jadidu imanakum. Dibaharuilah. Supaya segala kasurman. Tah itu saja watakna kitu setan mah. Da puguh we Nabi Muhammad oge. Aya kira eta mah iman ka pangeran. Dawuhna naon? Nabi Muhammad ku anjeun ge datang wae ayeuna parentah wa amur. Naon cenah? Lain. Na Qur'an naon ngan? Wa amur ahla. Wa anzir asiratakal akrobin. Muhammad, hei ayeuna ku maneh. Bere beja tuh. Sakabeh karabat-karabat maneh. Bere carita nu pikasieun. Tak usah datang parentah wa andir asiratakal akrobin. Nabi Muhammad ini ka Gunung Sofa. Cemeluk anya dirinya. Ya Bani Kilab, ya Bani Fihir, ya ujung satuyuna dipanggil. Da geus biasa di Arab kitu. Lamun aya kaperluan dipanggil we di Gunung Sofa. Urang we. Da barang datang da harita geus kumpul tiap kabilah bade aya ematkeun naon cenah Muhammad teh. Moal pati-pati nyaur lamun teu penting. Sabiasana Muhammad sok kieu. Ai jepruk teh ngarioskeun teh kanyeuna. Bangna aranjeun sarea dikumpulkeun. Lamun kuring nyarita ka aranjeun rek dianggap bener anggap salah. Bener. Sa Muhammad can pernah ngomongna salah ti bari toge. Bener bae. Ai pok aranjeun teh ngabogaan pagawean kitu teh salah. Ulah nyembah ka tata tekong tapi kudu bakti teh ka pangeran.